dosa. Sabab hawahu kumaha teu saeutik tergelincir tina masalah dosa. Sabab hawahu teu saeutik tina maksiat. Teu saeutik jelema wah rupa-rupa. Hawahu sababna teh. Ningalina aya hawahu teu di jelema leutik jelema gede. Teu jelema bodoh jelema alim hawahu mah aya wae. Dari mana anu kelas-kelas alim aya hawahu wah sarua bae jeung kelas-kelas leutik. Kelas leutik loba hawahu masuk kelas leutik teh anu ilmuna biasa. Atau made kelas urang masih kena aya hawahu hayang teh. Nah gitu. Mata lamun hawa geus ngahiji jeung nafsu jadi hawa nafsu, ieu mah sia pasti. Hawahu masih kena rada bisa keneh ka kenyed. Namun teu ka kenyed aya bahru dzunub sebutna teh. Lautan pirang-pirang dosa. Naon aya mailanun nafsi. Disebut hawa teh naon condongna nafsu kana syahwat tuh. Syahwat teh kahayang rupa-rupa dunya, kahayang nafsu. Da kahayang nafsu mah ayeuna teh. Hayangna teh sare mau ngaji kan. Anda jujur wae gitu ngaji teh hoream. Jujur wae. Tong baru nu deukeut nu jauh ge hoream. Tong dikira gegentolanan jauh-jauh. Ini banget oge. Sabenerna mah hasil hoream teh. Ngalawan hoream. Kan berhubung butuh urang sarea kana ridho Gusti, butuh kana fadl Gusti, nya maksakeun bae. Tuh, manehna. Gitu. Tah lain berarti urang geus bisa ngalawanan hawa nafsu lain. Kan urang ku Allah apa deh gitu ke. Itu sebenarnya mah. Itu. Dan ngalawan mah make da hese tuh. Da cenderungna teh mah nafsu mah kana syahwat wae kahayang rupa-rupa dunya, anu bentukna dunya. Jadi dari dunya kan loba melesetna. Begitu. Nanti orang berhasil nepikeun ka kiwari ngaralumpul kieu alhamdulillah urang dikeresakeun ku Allah kudu nepi. Mun nepi marang saraya ka mana. Lamun urang berarti teh tulus berarti syahwat ka ditu. Hawahu cenderung. Ini bahaya ieu. Entar dikeresakeun ku Allah masih bisa kieu alhamdulillah. Sebab urang butuh kana fadl, butuh pasti sararea pasti. Geus lain barang mungkin ya. Barang pasti sadaya butuh kana fadl Allah. Geus komongan deui anu jelema urang gara dosa kieu pasti. Jelema ahli ibadah ge butuh Allah pasti. Jadi disebut hawa teh eta pangna hawa disebut bahru dzunub. Lautanana pirang-pirang dosa ieu teh sabab mailanun nafsi la syahwat. Jadi condongna nafsu teh kana syahwat teh kahayangna nafsu seperti kumaha. Gitu. Da kahayang mah lamun jujur wae haram. Gitu. Bari min goeri tola bisa ieu teh salahna teh ieu. Kahayang syahwat bari salian ti nyupri hukum syara. Ci kira-kira nafsu hayangna ngaji atau hayangna teu ngaji? Hayangna teu ngaji, hayangna teu sare. Masa lamun dina nalika ngaji nafsu wah semangat keneh bae. Tah kade. Bisa dipertanyakeun eta. Mun urang wirid semangat we, nah kade sia tujuanna wirid. Ternyata hayang itu hayang ieu matak semangat bae. Eta mailanun nafsi ila syahwatiha. Berarti lain karena Allah lain lillah tapi karena cenderungna hawa nafsu ta syahwatna. Nu kitu mah aya benerna nu kitu. Sanajan bentukna teh make wirid da mau disebut dosa atau cek saha mau disebut keur maksiat, pasti cek ada teh keur ibadah keur wirid. Tapi kosluhat eta nu bakal ngajawab, nu bakal bisa ngabedakeun. Nah, ada orang apa nderjana tadi itu ge beungar wirid. Ya, salah sia teh. Nah, min ghairi talabi syar'i. Bari henteu nyupri karena hukum syara. Ari kitu mah tujuan hukum syara. Selain carita. Tah teh jamiun anu ngumpulkeun li dzunubi kana pirang-pirang dosa terus we. Terus we. Ya baru cek Sayyidina Umar itu kade hawahu condongna hate kana syahwat. Gitu. Bari lain nyupri kana naon hukum syara lain. Gitu, lain. Hayang teh pabenturan jeung syara teh. Batur waya kieu ngeunahna sare, ngomong malam Jumat urang pan hayangna teh uling ngaji teh ore yang lain hayang ngaji urang teh. Gitu.
Iya jangan aja segala. Yang putih gede angin, mau sumplu batuk mau itu ini, mau ganti halal ya. Batiris. Ngakur aja sasaha urang teh. Jujur wae atuh, tak akur. Jadi ulah ayo mah aceng getolan, ulah dikira mang ian roh dikira aceng babari ini, nah teu kitu. Hoream teh asal mas. Awal hoream jarang anu lancar-lancar wae dina hade. Bersatu. Bersatu jarang. Nilai eta sababna nilaina gitu. Ngan lamun nu bebelas satan meni babari wae tah eta. Tinggal nasawur we. Ada apa di balik itu? Nah gitu. Eta. Oh, sekolah pasti beratna. Lamun ngalawan ka kana eta. Pasti beratna. Namun urang naon ibadahna karena Allah pasti beratna. Eta tanggung disangareupana hawahu. Tah gitu. Hiji tah. Jadi hawa teh bahrul suluk. Lautanana pirang-pirang dosa. Hadina cenderungna nafsu karena syahwat, karena kahayangan nafsu. Kan hawa dah. Wa nafsu kaduana nafsu. Nah, ieu nafsu mah baru syahwat. Lautanana pirang-pirang kahayang nafsu mah ayeuna teh lain ngaji. Itu. Lain ngaji ya teh. Hayangna teh wah kama-kamana we. Komo nafsu amarah mau hayang teh merasa nguruk batu nu macapruk bika subuh dulu deungeun. Macapruk bika subuh teh daek tunu. Ngebahas ngaji mah ngelelak langsung. Yang sabedana teh eta kan tah tinggal ngabedakeun we. Gitu. Semangat urang wirid, semangat ngobrol ka mana karep. Wirid mah kakara tawasul oge. 5 menit geus gegaretakan ngobrol mah 2 jam bika subuh ge tagen keneh wae. Sebagai pamurah. Ada gitu. Nah kan yang dimaksud di dia nafsu teh bangna disebut baru syahwat. Lautanana pirang-pirang syahwat teh nafsul amarah. Dan nafsul amarah mah cenderungna yakin mau aya bener, tapi dina kago maksiat teh nafsul amarah. Gitu. Wa ya allati tamilu ila tabiatil badaniyah. Tah ieu mah anu condongna ieu nafsu amarah mah kana naon? Kana watak bangsa awak. Itu dur beduk reket. Kenapa kan teh bawaana teh? Dur beduk subuh kadenge, ceuli mah da ngadenge dikeresakeun ku Gusti teh. Gitu. Aya rada sumenget setik nyaraneh heula. Rupa-rupa. Tah ieu mah tabiatil badaniyah. Jadi watak teh kana bangsa awak. Awak ngadak-ngadak Korea. Tadina jak-jak gadak-gadak. Segala karasa lu tadina teu pati karasa teh. Tapi lamun dibahas ngobrol anu salian teh hukum cara jak-jak teh. Ieu bedana. Jadi condongna teh kana watak bangsa awak. Kabawa leung saya leuleus. Segala karasa lu tadina teu oge. Maruka. Bahkan batakmur bil lazati. Kahayangan nafsu mah marentakeun di nu ngareureuna we. Ngaji hayang gancang bisa. Manusia hayang insan, hayang gede bati jeung hayang wah hayang ngeunah bae. Jadi mun ngalaman rugi wah protes. Dahar hayang serba nu ngeunah, hirup hayang ngarareunah nafsu mah kitu. Gitu. Jadi lamun diberi tantangan teh mungkin. Nolak atuh gitu mah. Kok mau bahasa karena Allah na we? Ah Korea mah gue. Karena Allah na janjukan batu dan aku masih ya mungkin asuh. Bukan dibawa karena Allah mau ngejat. Gitu. Ada dia kok ada tengenangan langsung. Tadina menetok ngeunaheun oge begitu ngabahas mah ade mah. Bangsa sara tengenangan we ngadak-ngadak. Cara rangkeuh nyali lo bakal nyalieur. Gitu. Coba ngiru, coba balidak panuluan teh sagala rupa karasa. Jadi watakmur bil lazat. Marentahkeun teh hayang nu ngeunah. Ngeunah bae. Mung hese mung ripu nanaon. Enak-enak. Enak itu. Itu mah tak jamiatun ieu anu kumpul li harakatin nafsi. Kana pirang-pirang robahna nafsu. Gitu. Nah eta ngumpulkeun kana robahna teh mah tak nafsu mah hate. Eta robahna teh mungkin detikan. Detik ayeuna urang jejeg detik kemudian teuing.
Terus waler liharo katin nafsi karena barobahna eta nafsu. Paya mangka ieu nafsu amaroh eta ma'was syurur. Tempatna pirang-pirang kago rengan waman ba'u akhlaki damimah. Jeung nyumberna akhlak nu garoreng teh eta anu aya nafsu. Akhlakul damimah. Gitu. Akhlakul damimah. Tah eta nyumberna akhlak damimah, akhlak anu garo nu dicacat ku hukum syara. Dua wal mautu jeung ngari katiluna eta bahrul a'mari maut lautanana pirang-pirang karamean. Maut mah pan rame tong boroni anu di lemurna anu di luar lembur geuning buru ayo rame di lemur. Leka mah teh tadi geuning babaturannya di masipan jiga teu rame padahal jelema teh ngabunuh kunaon. Coba teh bahrun teh lautan. Sagara. Entak biro, ieu mah kuro akmar. Gitu, kuro. Tempat karamean. Ayeul maut tu tegasna ari maut jami'un lil a'mal. Anu ngumpulkeun kana pirang-pirang kana ya sok dikeun ka sabibir hiji. Komo nu maot nu alus nu nu goreng we rame. Nu alus rame pada jelema teh butuh hayang menang pahampura Gusti. Nu goreng rame viral Pak. Viral nu rame sabab eta naon ode mah itu ini mau kaca umur aing. Pangelomana Pak. Ya Allah ya Rabb Gusti. Kan geus kumaha da eta geus katang tua. Geus diajalina seperti itu. Mau bisa anu nolak kajen seperti kumaha. Geus katang. Gitu. Anu nasyah mah bahrul a'mal. Nah, di nasyah mah bahrul a'mal. Gitu. Ya sagarana pirang-pirang pagawean alus atau amal lawu ieu non. Mau bilang ieu mah tadi mah biro kuro akmal ieu mah akmal. Lautana pirang-pirang amal. Ieu teh paya ka qoli ba'dihi. Mangka ieu kaong ieu teh sapeun didawukeun ku sapaina ulama al mautu sundukul amal. Ari maut teh ngarupakeun petina amal. Petina amal. Mantap lamun urang pagawean keur masihkeun di dunya hirup ulah hayang ngarep-ngarep hayang buru-buru digantian. Engke dipetian keur maot. Gitu. Tak ulah buru-buru ka Allah teh Gusti meni abi teh ti kapungkur wiridan we geus ieu wae anger. Ieu sia mah wiri teh bati teu lila. Hayang buru-buru dicumponan ku Gusti teh sing lila atuh. Gitu. Teu karasa teh nya urang teh geus ngumpul-ngumpul dina peti teh. Gitu. Ibaratna lautan aman. Engke tong baru di akhirat dikubur ge bakal kasar. Gitu. Komo lamun ka akhirat eta anu alus. Mun goreng nya sarua anu goreng boro ka akhirat dikubur ge ripu. Komo ka akhirat dipetian, dek amal hade, dek amal goreng di wadah. Dan engke lu bakal karasana dina kubur gitu. Nah kubur geus disiapkeun sagala rupa. Sunduk mata cek sama ulama mah sundukul amal patina amal. Mantap lamun hayang ngarasakeun kahadean kumaha mah engke sageus mau. Gitu. Sageus mau mantap amal hade keur hirup kana mah ulah sok diarep-arep Gusti teu silillah bae. Itu silillah bae. Coba engke nu bakal karasana mah. Engke bakal karasana. Eta mah. Wal qabru jeung ari kubur eta bahrun nada mati. Tempatna kasedih, tempatna pirang-pirang kana langsaan di jero kubur. Gitu. Ayil barzahu tegasna alam barzah al fasilu baina dunya wal akhirah. Alam barzah teh anu misahkeun antara dunya jeung akhirat. Padahal kubur teh can ka akhirat sebenarnya. Barzah kene ngan karek lawan. Gitu. Matak baena al-fasilu baena dunya wal akhirah. Anu misahkeun antara dunya jeung akhirat ieu barzah. Jeung ka akhirat kabeh. Ngan pamisah antara dunya jeung akhirat teh barzah. Alam barzah.
Ieu teh jamiun li anwa'il gumum. Engke anu ngumpulkeun ieu alam barzah teh kana sakabeh pirang-pirang kabingung, kasedih, karipu, kasusah, kubur. Gitu. Allati yatamanna sahibuha tegasna anu ngabogaan atawa ahli-ahli kubur teh ngarep ka sasaka Gusti Allah. Lamun mah haripu ngarep Gusti. Nah anak incu abi teh aya. Sewu putu abi teh aya meuli teu ngirum jebot deui ya Allah. Ngarep. Hayang naon hayang salah? Hayang selamat. Eta kondisina anu ahli kubur anu teu salamet. Anu kurang bagja. Mantap bahasana ge naon? Bahasana ge tempat kana langsaan, tempat kasedih, tempat kahibuhan, kubur. Eta kondisina ninggal ka anu kurang bagja. Iya. Gitu. Dari nu keur bagja mah moal tadi we sundukul amal nu keur nu bagja. Mau aku maot lagi geus anteng geus tenang. Geus senang gitu. Padahal nu biasa mah kelas bangsa ning urang apana begitu maot teh asup ka penjara. Beda jeung kaum solihin, kaum aulia Allah kali itu, kaum abidin, ka hotel atuh. VIP eta mah. Ari ngaran-ngaran ka hotel apa? Dek keluar ka asup ka mana ge bebas da hotel urang ieu. Gitu. Papadina widi ku Allah ka mana bebas. Panten murid solihin, abidin waliullah. Lah suka mana ge beas ari ka penjara, isu-isu kucang bedi cekuk gorowo. Tembok kaburang cekuk deui ya Allah ya Rabb. Gitu. Ari urang ka mana asup? Mungkin gitu. Pilihan mereka mananya yang selamat ke urang. Hayang menang padang Gusti Allah. Gitu. Mata baru agama. Itu lautanana pirang-pirang kana langsaan. Tegasna di alam barzah. Jadi borong ke di akhirat, di barzah ge geus ngarasakeun senang jeung ripuhna. Senang di barzah, senang ke di akhirat. Ripuh di barzah, parah ke di akhirat. Lain ripuh deui tapi parah. Eta bedana. Mata ceuk dia alati tayatamanna sahibuha. Hati ngarep tah si ahli kubur. Ngarep ka Gusti Allah yang selamat. Komo nu Quran teu bagja. Itu, teu bagja mah komo atuh. Ngeri pisan. Naon? Anna taqo Gusti. Ulah ditibakeun kabingung kasusah karipu teh dina naon di jero kubur. Ngarep teh mung ditibakeun kabingung jeung kasusah. Gitu. Nah, eta mah tergantung sababna kumaha pagawean urang keur di dunya. Urang meureun sok ngaringankeun kana kabingung batur keur hirupna, bakal diringangkeun dibungahkeun ku Allah Taala. Urang sok tulung tinulungan ka jelema anu bara rutuh ngabungakeun, wah bakal ditulungankeun. Eta mah sababiahna tergantung hirupna di dunya seperti kumaha. Ari kajadian gumum, kajadian ripuh. Ngarep kata kalila anna la taqwa Gusti itu ditibakeun. Kabingung kasusah keur di alam barzah keur di jero kubur armungan. Armungan. Ada kayak hiji anu dengan dina riwayat naonnya di dia gitu. Nah, hiji jalma geuningan. Hiji jalma geus pas melong sapalina nyebutkeun Gunung Uhud. Gusti lamun mah ieu ku Gusti dijadikeun tipung heug nu abdi, dek disadakokeun ku abdi Gusti ka urang Arab sadayana. Eta jelma jo gitu maot tiba-tiba digenir ku malaikat dihalangan ku gunung. Dek dihantam ku malaikat digenir dihalangan teu bisaan malaikat. Gitu. Gusti ieu cing teh kamuliaan naon gitu. Kitu kamuliaan keur maneh. Sawa maneh kungsi ngalamun hayang sedekah teh kitu. Keur di dunya maneh kungsi ningali hiji gunung Gusti lamun dijantenkeun tipung ku Gusti. Nu bari nu abdi dek disedekahkeun ka sakabeh jalma nu aya. Ngalamun ge sedekah mah jadi ganyana. Gitu. Ari boga mah tong ngalamun, boga mah mending sedekah we. Yang cacak-cacak ngalamun berarti nu ngalamun mah teu boga. Eta ngalamunkeun tah dina lamunanna bae oge eta ku Allah dijadikeun ganjaran. Tah teh rahmat Gusti. Kitu. Mata hayang teh anna ala taqwa. Gusti tong ditibakeun. Kasusah kabingung di jero ku. Tak mumpung harirupnya orang kumaha bicara. Gitu, kumaha bicara mata sapalina geuningan. Dina guru-guru dina kita bahkan guru suku Muadau. Hayang nyaho jelema nu saralamet bae tingali we tuh jelema nu sok daek ruang liung dina pangajian kitu.
Ada aya tali mungkinnya. Aya dina kitab-kitab sejen. Jadi hayang ningali jelema anu calon salalamat mah ahli-ahli jana tuh nu tarukang daek ruang riung, tapi ngariungna masuk hukum syarat gitu. Atau majelis-majelis taklim, majelis sholawatul ngaji heula, tu sholawatul ber ngaji. Palu diizinna jarona teh masuk hukum syarat. Atau majelis-majelis taklim gitu. Eta cenah jelema nu bakal salamet mah geus tong diragukeun. Masuk apa mah teh hayang. Ngarep ka Gusti Allah teh urang hayang kagolong ke jelema salamet oke. Tah bener oke dikubur. Hayang eta kubur teh jadi sundukul a'mal. Patina pirang-pirang amal. Jadi lain gumum, lain kabingung jeung kasusah kalipun lain, tapi hayang bagja. Nah gitu. Urang ngarep ka Gusti Allah kabeh. Tadi eta jadi opat rupa dawan Sini Umar anu disebut lautan teh eta hiji lautan hawa teh lautan pirang-pirang dosa. Kadua nafsu, lautan pirang-pirang syahwat. Nu katiluna maut gitu. Lautan karamean jeung lautan amal. Nu kati opatna kubur, lautan naon lautan kasedih kasusah. Eta kubur eta. Wal maqalatus saminatu an Utsmana wallahu a'lam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaihina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaihina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaihina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha